Alhamdulillahnya Neng. Dina salebah dieu urang kudu yakin oge pasti bakal digantian. Naon perkara anu jadi milik urang, naon perkara anu jadi rezeki urang, anu dicokot atau dipaok, yakin bakal digantian deui ku Allah. Iya Pak, cek guru ngaji neng ge kitu. Tuh. Tapi sabalikna, jelema nu sok daek cuka cokot, jelema nu sok daek puak paok, jelema nu sok daek culang colong, yakin bakal apes Neng. Moal berkah hirupna. Tunggu manehna tadi kutuyap keteyap juga bangsat. Salian ti kitu Neng. Tar daek ngaku deui ai bangsat mah. Makin berat we dosana teh nya Neng. Naon maneh? Nyindiran urang nyolong. Nuduh urang nyolong.